Enjing-enjing na angkat ke pangaosan, uhina matis buah ngora. Enjing keneh teh memang mani asa riweuh kitunya enjing-enjing atos aliran mana teu gaduh sangu untung nana teh atos ngalicin we pami acan dilicin mama teu merajuk na urang teh alim sakola da acukna rarikes mani asa prat-pret-prot kitu dinten Senin di pasian aliran subuh ken mamana lami di aliran teh ari pek saurna aya nu ngabeledug hayu aya nama urang angkat ka pangaosan jadwal tolab dinten ayana teh ka Senen acan ge beres saajengan ieu teh tapi atos tunuh kitu di lebet teh hayu aya nama urang ngupat heula bakat seueur gogodana geuningan pamikana kasayaan ya abi meser kupatna setengah we anu setengah deui mah bade dicanak euy bilih teu seep ieu teh da ditamihan ku abi teh kulotek tuh geuningan itu guys anu ngabeledug teh tuh nuju dilereskeun ieu teh singkat cerita ieu teh pangaosan beres ngajemput atos ieu teh atos di bumi deui we tuh abi bade meser heula sate ka Mang Ajan kanggo Naura ditamihan we ku abi teh ku kupat anu tadi setengahna deui hayu aya nama orang pasikeun ka Naura tinggal besti abi mah gaduh buah ngora ieu teh hayu aya nama orang petis yuk di luar teh cuaca teh ieu teh mani panas gitu jabi euy pangaosan mah abi mah sok rarieu leneng gitu jantan cocok nuang nu seger-seger jadi tinggal imah buahna oge mani kriuk keneh jantan bakal enak ya teh geura kriuk-kriuk seger pokona mah dicocol ku sambal hayu ya nama orang ada heula samalna cabena teh kenging seueur teuing dua oge cekap teh kenging hilap nganggo tarasi saalit teras teh lebetkeun we gulana nganggo cai we ieu teh saalit tuh teu lami janten we geuning samalna oge hayu ya nama orang coelkeun hayu besti kabarita teu enak. Lah ini ya.